aya denge, aya mata, aya sungut, aya irung. Gunakan ku anjeun pake mencerna Al-Qur'anul Karim. Khudhu ma atainakum biquwah. Cekelan ku aranjeun kabeh Al-Qur'anul Karim dengan sekuat-kuatna. Lamun can kadele-dele ku sia. Lamun can kapikir-pikir ku sia, lamun can kadenge-denge ku sia Al-Qur'anul Karim. Dengekeun ku sia urayat-urayat Al-Qur'anul Karim. Di mana ayat kiai guraykeun Al-Qur'anul Karim, dengekeun ku ceuli sia. Aing geus mere modal ka sia ceuli sia. Aing geus mere modal ka sia batas sia. Aing geus mere modal ka sia otak sia, pikiran sia. Aing geus mere modal ka sia sumut sia. Lamun sia henteu ngajadi sia, henteu nuturkeun sakumaha Al-Qur'anul Karim, disiksa ku aing sia sakumaha disiksa na Bani Israil, diangkatkeun ku ari ku aing sia, hulu sia dibadu-badukeun ku aing sia. Lamun henteu ku ari di akhirat sia ku aing kulub sia. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. Aya jelema wawalianan tengah peting jam 12 manehanana mantas nyanyi lagi nyanyi model naon gitu ngaranna wali, nyanyi wali mantas ya Nabi Salam lah, gambusan marawisan. Nah, ieu walianan ya. Halal sekian itu mah janjian wali sekian. Saya kan udah jadi wali. Nyana kebeneran mentas haju kapetingan, mana hujan, mana candahar. Kebeneran dia yang mah kiai. Masyaallah. Kebeneran kiainya bener-bener jadi ahli Allah. Ya, aing dikai mah kiai. Ngendong di manyana pasti sarua pada wali man ke aing disubuhan, ke aing dibere kamar, aing mandi ngeunang isuk-isuk aing balik geus dibere nyarat mantep banget kan. Masyaallah, alhamdulillah cek anugerah ti Allah. Di luar kene geus ngomong gitu geus disebut anugerah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sana kene mah 3 kali. Assalamualaikum. Cek kiai teh sa abdi minantu Allah. Itu bahasa geus luhur biasa teh bahasa. Luhur tama geus. Abeh di pajar wali kan maksudna. Wali asli mah ngomong gitu oh masalah. Oh masalah geus paham geus. Wali jeung wali mah paham. Sanajan salah ge sebab timbul tina kadeukeutan jeung Allah. Nah ini anaknya nurutan bahasa wali. Abdi minantu Allah. Kan kaambeul punya ku wali dan jero bukakeun lawang. Oh, calikeula di dinya. Henteu tidak ka jero, calikeula di dinya. Wah, aing disiap-siapkeun jeung kumaha ge. Alhamdulillah. Korenganan kiai nu ahli Allah mah wali teh make baju heula rapi, tadi keluar ngobrol sakedeung. Di mana ieu? Abdi mantes dakwah cek nyana teh. Alhamdulillah masyarakat antusias, mudah-mudahan bisa ngamalkeun cek nyana. Terus abdi kapentingan hayang istirahat deui. Istirahat nu paling nama sama-sama mantu Allah cek nyana teh. Ya urang di dieu lah deui. Lain teu kabeuli hotel, lain teu kabeuli tapi wah minantu Allah teu pantes cek nyana kudu di hotel. Iwalti kudu jibabarengan jeung minantu Allah deh. Kan wali mah nyawa. Sieu ja lain minantu Allah cek kana teh, sieu juri. Cek hatena teh. Geus we. Tujuannya na hayang ngendong di dinya bakal dibere kamar, mandi, dahar, katirisan, kalaparan nyana bakal nikmat lantaran salah ka wali tah nyana. Sebab nyana lain wali. Cak kiai nu wali teh yuk tuturkeun abdi cih pancak kiai teh tuturkeun ieu ayo abdi cenah ieu ngendong di tenang cak keneh ngendong mah urusan gampang diajak lelumpangan da katukangeun terus rada jauh aya ta masjid
besirek nandong mah di dia bae ya Pak. Sebab ari minantu Allah mah kudu di imah Allah, iyalah imah Allah. Itu jalkan punya akan ta minantu Allah ya balik deui dadah minantu Allah. Tinggalnya bae kieu bae sial amat sagana teh. Kaya hoan emang kumaha gitu. Okos Habib wawalianan datang ke imah kiai, kemudian dipayang-payang aja ngomongnya nak, waduh ini jarang Pak Kiai katanya turun, ini mah mau ke rumah Kiai aja, dia mah udah nggak mau ketemu sama siapa-siapa, mau ketemunya sama Kiai doang, kan keamben ku ali Allah ya nipu sia kajian kuku mage wal kebel ge ngitung ya kajian kuku mage. Oh serta diung nya nanggeus kikieuan bae bangun papanaan teh terus ngobrol terus ngobrolnya ngobrol terakhir doang Kiai kalau pengen selamat harus ngeluarin uang biji 9 jagana teh. Biji 9 gimana? 9.999. Eta mah kieu-kieu goblok. Atuh ka. Dua wali amat tirokos kitu ujungna. Wali asli mah embungeun dibere duit aju ngadoa salamat khusus yang kiai umum yang masyarakat diongkosan ge embung eta asli wali. Ieu mah mun aya embe di bawah, mun aya kebo di bawah, malah mah mun aya pamajikanna dua nu hiji jang aing tolol. Kaambe ulah sok wawaliana. Ngan embung ribut bae kiai. Aya nu ribut goblok meureungan. Eta mah sarua pada juri kabeh. Ayo ngadu besis ya jeung aing. Ini mah jangan begitu, ini mah Habib. Gua bukan lihat Habibnya, lihat akhlaknya. Kalau lihat Habibnya bener, tapi akhlaknya gak beres nih. Tuh, kata beres Habib, nulain Habib wawalianan nih. Ayah nulain Habib wawalianan, make calana luhur sebelah, handap sebelah. Tapi mah lain wali gelo. Waya sholat, teu beres. Cek dina kitab Tanbihul Ghafilin, lamun aya jelema hiber, lamun aya jelema napak sancang, lamun aya jelema teu dahar-dahar, hebat jasa, hebat. Ulah waka dihebatkeun, deuleuh heula nyana, salat henteu, puasa henteu. Lamun nyana bisa hiber, bisa napak sancang, tapi teu salat, namu ka imah urang, geus wali asli atau lain usir kos kitu. Ulah tuturkeun ulah, babari bae nya kitab Tanbihul Ghafilin, emang kumaha gitu. Sama dek wali tadi lain pokoknya urang mah sebab urang mah neuleuh syariat. Ketika nya teu daek salat, geus tadi teh ye, karena teh aing mah wali asli, da bodok wali asli ge bogan henteu nembongkeun syariat. Injet. Kula mah nuturkeun syariat bae. Tuh eta kan bunda eta kos kitu urang ka urang ngeunah. Bisa aya jelema wawalianan kieu-kitu aju salat henteu, puasa henteu. Aju hitut ge salat bae. Jadi wali betul naon tuh boga wudu gentok tahu udah. Itu beres si wali tas itu tuh, tapi kan jadi imam deh. Sing imam, bener wali iman tadi tas itu tuh wali mah batal ngajak jalan. Abu-abu. Geus tah nya minantu Allah mah geus di masjid teh tiris-tiris bos. Kayak hoa. Ya Allah. Ulah sok sambarangan biasa bae si muajah aya Habib bangun luca-lece nah luhur ya kajian hukuman beda ada gerak-gerakan anak mata anak dan lain kajian ting ngomong kieu ngomong nyahoan di luhur kajian hukuman atau anu lain Habib oknum Habib lu baca asa kuari lain Habib ngaku-ngaku Habib aku Habib ambalaya kuari bubu indiahe ya Allah iya mah indiahe ya mah ya batur hema malini ngaku Habib ya beres ya lo bajasa ya kuari kasih ngade geus pokona mah mau ngaku-ngaku kitu mendingan tinggalkeun bae lah tinggalkeun geus ulah mesti urang katipu ya Allah ya Allah. Pemberitahuan kepada Pak RT Junaid jeung Mang Udin suruh pulang dikarenakan saudaranya meninggal dunia. Nu mana ti urang mana? Ente ke Udin kalau luar kabeh deui. Ih salah ye.
Ya, pemberitahuan kepada Pak RT Junaid yang Mang Udin suruh pulang dikarenakan saudaranya meninggal dunia. Junaid mana? Lemburan. Lemburan. Ya itu salah ya. Kayak Udin lo Pak Udin beralih ke apa itu? Aduh, ya lembur mana itu dah. Ya terserah lah, membuka rasaan lah pokoknya ya. Membuka rasaan Udin segera pulang. Yang Junaid segera pulang. Salah ya. Lemburan udah. Ya Allah. كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. Gunung diangkatkan ku Gusti Allah seakan-akan mega di luhur nyaungan manehanana ngiwan manehanana. Bani Israel boga keyakinan bahwa gunung teu bakal neumleuh ka manehanana ragrag. Lamun manehana teu narima kana hukum-hukum kitab Taurat, lumantak manehana teu ngalaksanakeun lisik liang rasa berat. Lumantak kade cek Gusti Allah khudhu ma atainakum bikuwah. Carkelan ku aranjeun kabeh kitab Taurat anu ku kaum bade ilmu agung mesti dikeun ka aranjeun kabeh cekal kalawan sekuat-kuat nyeun cekal. Hartina cekal teh ulah kaluar tina aturan-aturan kitab Taurat. Tadkuru ma bihi, amalkeun isi kandungan kitab Taurat la'allakum tattaqun, abeh maneh takwa sieun ka Allah. Kitu didongengkeun ka Kangjeng Nabi sarua Al-Qur'an. Cekelan sing pageuh Al-Qur'anul Karim khudhu ma atainakum. Cekelan ma Al-Quran atainakum anu ku kaula anu agung kami anu agung misikeun ka rajan kabeh dikuati. Cekelan sing nyaan si pageuh sing kuat ulah golak-gelak nyekelan Al-Quran si pageuh. Cak Quran wajib laksanakeun, cak Quran haram tinggalkeun. Hayu Al-Quran wal kebal sia. Mun kaluar tina aturan Al-Quran Karim jaga di akhirat sia bakalna dikerebekeun di neraka jahanam. Wal kebal ma atainakum. Awas wadkuru fi amalkeun si kandungan Al-Qur'anul Karim la'allakum tattaqun, abeh maneh sieun ka Gusti Allah. masyaallah. Ieu keur carita kisah Bani Israil di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Aya mana isyarat cek ahli thariqah, cek ahli thariqah mah diisyaratkeun bahwa wa inna taqnal jabala, ingat anjeun Muhammad, waktu kami nu agung cek Gusti Allah ngaluhurkeun gunung-gunung mana eta gunung anu dipake munajat ku Kangjeng Nabi Musa Tursina anu aya dina Al-Qur'an wattini wazaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Teu kudu neangan ka Kairo utara Kairo antara Mesir Yordania jeung Israel didinya lah sebelah utara gunung Kairo ieu Mesir didinya aya gunung ngaranna Gunung Tursina. Cek ahli thariqah teu kudu ka Kairo, teu kudu ka Yordan, teu kudu ka Israel. Gunung Tursina mah aya di diri urang. Mana ahli thariqah ngaisyarat Gunung Tursina adalah urang. Ingat anjeun wahai manusia-manusia, idna taqnal jabala, waktu kaula nu agung ngaluhurkeun hulu fauqahum disaluhureun aranjeun kabeh ka'annahu zullah, seakan-akan hulu teh nu niungan anjeun. Awas sing hade ieu hulu teh lantaran di hulu teh aya pikiran, aya otak, aya mata, aya ceuli.
gunakan ieu hulu teh sesuai jeung aturan Al-Qur'an. Khulu ma atainakum biquwah, ceklan ku anjeun Al-Qur'an nu geus dibikeun ku kaula ka anjeun kalawan kuat. Deuleu Al-Qur'an ku mata, awas hulu teh kudu dengekeun Al-Qur'an ku ceuli, awas gunung teh hulu. Omongkeun Al-Qur'an teh awas ieu gunung teh hulu. Pikir Al-Qur'an teh awas lantaran di gunung teh ya di sirah teh aya pikiran. Anjeun teh lamun teu ngatur hirup teu sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim, awas hulu bakal jadi siksa ka sia. Bakal dibadukeun hulu ka sia. Muter hulu teh gunung teh dedelan teu pararuh, dedengean teu pararuh, gara-gara deuleu denge omongan jeung pikiran bakal disiksa sia jaga di akhirat lantaran ieu teh sumber siksa. Ingat anjeun wahai manusia, ketika aing ngaluhurkeun hulu sia, di hulu sia teh aya otak, aya pikiran, aya denge, aya mata, aya sungut, aya irung. Gunakan ku anjeun pake mencerna Al-Qur'anul Karim. Khudhu ma atainakum biquwah, cekalan ku anjeun kabeh Al-Qur'anul Karim dengan sekuat-kuatna. Lamun can kadele-dele ku sia, lamun can kapikir-pikir ku sia, lamun can kadenge-denge ku sia Al-Qur'anul Karim. Jajakeun ku sia urayat-urayat Al-Qur'anul Karim. Di mana aya kiai guraykeun Al-Qur'anul Karim, dengekeun ku ceuli sia. Aing geus mere modal ka sia ceuli sia. Aing geus mere modal ka sia batas sia. Aing geus mere modal ka sia otak sia, pikiran sia. Aing geus mere modal ka sia sumut sia. Lamun sia henteu ngajadi sia, henteu nuturkeun sakumaha Al-Qur'anul Karim, disiksa ku aing sia sakumaha disiksa na Bani Israil. Diangkatkeun ku ari ku aing sia, hulu sia dibadu-badukeun ku aing sia. Lamun henteu ku ari di akhirat sia ku aing dikulum sia. Inna taqnal jabal, modal kudu urang geus aya. Teu kudu neangan ka Kairo, teu kudu neangan ka Yordan. Urang teh geus dibere gunung ku Allah, hulu urang seakan-akan gunung. Cek Allah, khudhu ma atainakum biquwah wadhkuru ma fihi, amalkeun isi kandungan Al-Qur'an la'allakum tattaqun. Hayu sia abeh takwa ka Gusti Allah. Sing hade ieu hulu urang titipan ti Gusti Allah. Bisa jadi rahmat ieu hulu, bisa jadi siksa ieu hulu. Tuh Masya Allah mantap dina surat Baqarah geus dijelaskeun. Wa idza qulna waktu nakaula ngalaq misaqakum marafana fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Sarua jeung Ustaz Baqarah. Sarua jadi dibalikan deui kisah-kisah nu tadi. Idza aqanna mitsaqakum marafana faqakum turkhudhu ma atainakum biquwwah ieu sarua. Jadi mana isyarat ieu leuwih dahsyat. Lamun Kangjeng Nabi dibere kisah tentang kaum Kangjeng Nabi Musa alaihissalam orang Israel nu bangkawarah teh disiksa gunung dikaluhurkeun, manehanana sujud lain sasujud-sujud na horenganan deulekeun ieu ragag moal ieu gunung teh ku bangkawarahna. Ieu ge sarua urang ge ku ari Quran aya endahan dideulekeun ku mata sabelah Al-Qur'an teh, padahal instruksi geus nyaho ieu harap itu harap itu benar tapi urang deulekeun ku mata sabelah siksa sia moal tebal deui. Sing hade sia Masya Allah. Sadarkeun diri urang komo geus karolot. Moal ka mana deui pasti urang dipiceun ku anak incu urang ka leuweung dikubur urang.
Sapoe 2 poe 3 poe saminggu bakal nahan getihan ajur ala kurang nu kuari ku urang dimumule ku urang dagang teu jauh haram urang teh teu jauh haram deui teu jauh haram asa nu urang asa nu aing asa hebat awak aing teh kakayaan aya di aing jabatan aya di aing kagungan aya di aing sakedeung deui sia bakal jadi cacing di jero kuburan sia sing hade khudhu ma atainakum biquwah wazkuru ma fihi la'allakum tatang sadarkan diri orang dengan makna isyarah ialah jelma loba nu jaradi solihin loba nu jaradi wali-wali Allah lantaran gunung seakan-akan ieu adalah kitu sirah teu kudu neangan gunung Tursina teu kudu neangan gunung-gunung lain Allah geus ciptakeun gunung di diri urang bahkan diamanatan ku Gusti Allah mata ceuli irung sungut pikiran sing hade amanat gunung eta teh bakal jadi rahmat atau bakal jadi siksa diserahkeun ka sia cak Gusti Allah aing takun sia aing geus jadiakeun surga jeung neraka mudah-mudahan urang kabeh disalamatkeun ku Gusti Allah sehingga orang bisa takwa ka Gusti Allah sehingga ku takwa orang bisa salam bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cirian ke bulan Syawal kapanggih deui aya tandaan cirian di dingana sampai di sini libur panjang wa kadzalika mimman 'allamnahu wa kadzalika lanhalika yauman kono mangkono mimman iku petus saking wong kang ruhin sun sadaya ing Bakhala man Isra'il min aulad Sayyid saking pirang-pirang anak Sayyid Ali wa mimman lan ikut tetap setengah saking uang alam utawi Ummu Kulsum Sayyidah Fatimah al-Madfutani kang den pendem karone al-Madfunatani kang den pendem karone ala ra'si zakat ingat asing muka dadalan zakat kang sempit alladhi yadkhulu minhu kang manjing alladhi minhu saking kang manjing kitu alladhi yadkhulu kang manjing minhu saking zakat ila qabul Imam Laits bin Sa'ad maring kuburan Imam Laits bin Sa'ad kabeh dicirian tadi anu dikubur di Mesir nomor kahiji ialah Sayyidah Sakinah nu kamari waktu ka Mesir kami zarara ka Sayyidah Masakinah. Nomor kedua adalah Sayyid Muhammad Al-Anwar dulu Zainul Abidin. Nomor ketiga Sayyidah Zainab bindatul Imam Ali bijawari Qanatul Sibak kamari ziarah ka Sayyidah Zainab. Nomor selanjutnya bimanallahu khala Misra asuk atau jelema ka Mesir min auladi Sayyid Ali yakni Sayyid Ummu Kulsum italah aya di ditu nu kaopatna di Mesir Sayyidah Fatimah putra situ Sayyidina Ali mah lain Fatimah putra Kangjeng Nabi nu ka Mesir manehanana dikuburna ala ra'si zakat di muka jalan sempit alladzi yadkhulu minhu anu bisa diasupan karinya tepikeun ka ila qabril Imam Laits bin Sa'ad aya cubluk-cubluk kubah di dinya di awalna eta kuburan Ummu Kulsum Sayyidah Fatimah kemudian mun lurus terus ka ditu eta aya kuburan kitu Imam Laits bin Sa'ad bin Sa'ad ai anu kamarima Imam Abu Laits As-Samarqandi ari imam sahabat Imam Laits bin Sa'ad sahabat boga anak ngaranna Laits dikuburna sarua di Mesir. Jadi di Mesir ieu cucu-cucu Kangjeng Rasul buyut-buyut Kangjeng Rasul seueur pisan nu diarangkat jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala
mudah-mudahan orang bisa zarah ka Muslim, ka Imam Syafi'i, ka Imam Zakaria Al-Ansor, ka Imam Waqi', ka Imam Sya'ata'illah, jeung ka Siti Sakinah, Siti Zainab, jeung para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Cirian deui di dinya. Abeh engke urang kitu. Setik deui. Wa Sayyidah Ruqayyah Al-Madfunah bil qurbi lan Sayyidah Ruqayyah kang den pendem kalampar jami syajarat tidur saking kitu bisi jami syajarat tidur bil qurbi min dakhilil khalifah Amirul Mukminin Al-Abbasi wa qila annaha la ucapakeunana satuhuna ya Sayyidah Ruqayyah itu min amai Sayyid Ali saking ikut tetap saking pirang-pirang itu amat Sayyid Ali lamin binai ora saking lamin banati ora saking sake anak wadone Ali itu kene aya deui ngaran Ruqayyah. Ruqayyah eta lain Ruqayyah putri Kangjeng Ruqayyah putri Sayyidina Ali al-madfunah dudi pendem dikubur deket tijani syajar tidur deket min dakhil khalifah Amirul Mukminin Al-Abbasi didinya cek sakaona Siti Ruqayyah mah eta teh amat Sayyidina Ali lain putrina karumpul kabeh didinya maka dalika cirian deui didinya. Disinilah libur panjang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. An Itab bin Asid dari riwayatkeun ingsun saking Ki Itab kang putra lanang Ki Asid Yallahu anhu muga nilarban lusafa Allah anhu saking Itab Gul haleng ucap ya Itab Oh eta tamat maksudna Dalilul labzi utawi kilaiki ku urayan kang bangsa lafaz Idza kharastum al kharsu utawi kharsu taqdiru ma'alan nakhli Irang-irakeun barang kang tetep ing atase nakhli korma minar rutabi saking korma basih sing ade korma basih bisi asal basih bae wa ma'alal karami lan barang kang tetep ing atase karab minal inabi saking anggur wal mana lan utawi manana iku idza qadaral amil tatkala ngira-ngira sofa al-amilu pagawe itu kan mundur leuwih teuing kurang dalilul ladhu nyobaan ente yo yukhrasun kama yukhrasun akhlu ayuqaddar Inta dan kira-kira ya ina bakat ja'ala Rasulullah dan teman-teman anda akan sabakan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takdiran ina bingirang-irakan ina bu takdirin nakhli kaya ngirang-irakan nakhli korma
Fatsanaru laina bawahirani maka utawi samar lan inabe iku lahurani kan lahur karana lil basari kadue paningal walayahu lan orana ngalingi dunahum dan saliana samalan inabe opoha ilun kangali wala wakhfalan ora samar yakulun minas samar wal inab wa yastatiru lan maka tutupan ya karone samar lan inab syajari ing dalam godong tangkal kai kagairihi kayalian kulut minas sibar saking pirang-pirang buah bisa ditaksir bebuahan tu asal ulah katutupan ku tatangkalan kudang daunan samar teka tutupan ebreh buahna maka bisa ditaksir ku tangkulak rambutan kadele buahna wangun rumputina daun-daun bisa ditaksir cabe rentul singgarawat kehendak etakan bisa ditaksir buah ulah nu ngahalangan hahalang teh naon bae sehingga jelas taksiranana masalah bagi nu jitu naksir. Jadi lamunan nyaran-nyaran mah dagangna taksiranana sok salah. Disangka geuli soreng rodek. Disangka putih horegadan hideung. Anu teu biasa mah naksir teu kitu. Kecuali sableng hideung teh putih jadi bae. Wah salah tah. Siapa ka mana bae. Ieu mah bubuahan. Tuksar taksir jadi pungkal pengkol kan gitu. Hei guys, orang naksir bubuhan tilok maning naksir eta gede cenah bah taksiranna gede horeng make wadah. Barang dibuka malah ambengnya. Halo, wa tuqadu zakatuhu zabiban maksudna zakatul inab az-zabib. Zakat inab teh ku zabib. Urang lamun nyaritakeun tentang perzakatan beda korma diala baseuh ke zakat nambah dugari. Kitu kene perangguran okos onta teh kapan aya onta teh setahun kedua musimna, setahun 2 tahun katilu teh nu kudu dikaluarkeun zakat teh onta mun geus 5 onta naon kan beda. Ai urang mah pare teu, urang mah pare bae. Tuh. Wa fi'in qita'un lam ikut tetap ing dalam hadis utawi narima pegat sanad dina hadis ieu inqita'. Nah lantaran dina sanad ieu teh aya Sa'id ibn al-Musayyab lain berarti Sa'idna anu teu adil cuman barang diteliti li anna Sa'id ibn al-Musayyab lam yudrik itaban karena satune ki Sa'id kang putrana nang ki Musayyab iku ora nemu ya Sa'id ing itab
Said mate manggihan kitab nah liana maulida Sa'idin karena satuhune maulida Sa'id kana fi khilafati Umar iku ana maulida Sa'id iku tetep ing dalem khilafah Sayyidina Umar sedengkeun wa itabun mata yauma mata Abu Bakar lan utawi kitab iku mati ya itab ing dalem dina mati sapa Abu Bakar pas Abu Bakar Siddiq maot dina taunan eta ki itab ge maot sedengkeun lahirna ki Said dina masa khilafah Umar atuh kan teu kapanggih tapi kunaon dina ieu hadis aya ti Said ka itab nah iyalah permasalahanana mentek kitu tah takis kitu tah urang lamun dina thariqah urang menang desa urang menang desa tuh guru urang menang desa teu meunangin kita nu mantak in kita sanad guer mutabaroh misal urang menang ti Zaid Zaid menang ti Umar teh bebeja menang ti Ki Bakar sedengkeun waktu Ki Bakar maot Umar teu pernah kapanggih atawa leutik keneh can dibere sanad atawa can lahir eprak bebeja Umar teh ti Bakar berarti kan eta mah in kita guer mutabaroh cik menurut pertorikohan atawa hasil ngimpi urang teh kadatangan ku Maulana Hasanuddin nah urang guari dibere ijazah kaeta teh teu meunang ngaijazahkeun deui sebab urang meunangna tina ngimpi yang urang bae kecuali nyana boga sanad jalur lain boga deui sanad lain ti Maulana Hasanuddin engke ti anu kan ujung-ujungna ka Maulana Hasanuddin oh masalah jadi jalur hirup aya kos gitulah pertorikohan di zaman Gus Dur kaditu pernah sering dibahas dina pertorikohan tapi di zaman Habib Lutfi mah teu mutabaroh bae dimutabarohkeun bae ku Habib Lutfi mah sanajan urang hasil menang ngimpi mutabaroh bae aslina teu nu mentak loba perbedaan thariqah memeh Habib Lutfi jeung thariqah di zaman Habib Lutfi memeh Habib Lutfi mah eueuh jelema thariqah make kartu nama eueuh sebab urusanna ruhani rahasia Gus Dur boga murid sabaraha dirahasia almarhum Abah boga murid sabaraha dirahasia terus berbagai perguruan thariqah dirahasia sebab urusan ruhani jadi ulah make simbolis engke simbolis mah ketika urang geus tamat sugro kubro geus tamat dibere ku guru secara simbolis terserah guru merekna naon ka ieu naon secara simbolisna geus jadi geus tamat beat tek dibere secara simbolis eta teh nyana engke satu ketika bisa engke kitu ngabeat sebab geus dibere secara simbolis aya setiap perguruan thariqah rahasia atau mah tuh bisa atau bang kayaknya aja mereka batur kumaha alamat naon undek dibikeunna eta teh bari sasalaman bari nyaritakeun tentang selesai dibere secara simbolis disebut harqah jadi lamun urang geus boga guru tamat harqahna naon eta teh aya naon ieu terserah kumaha guru berena aya tuh tanda tamat lamun urang di wisuda aya topi nu hideung teh anu aya buntutan naon ngaranna
Saya pada saya lain mahasiswa tuh nyaho kan. Kok mau berojak mana tuh nyaho. Pajar buntut ucing maya tuh. Tuh nyaho. Lain sarjana mah udah nyaho. Nah, eta topi sarjana nu hideung teh. Nah. Tuh, nyata mah salah bae ngomongna. Pas gitulah aya di retoriko ge. Ngan beda-beda sebab eta mah melalui alamat di guru ieu mah ieu. Tapi teu salah bebelut pege hartina teu salah sekedar supaya daek zikir tamancan toriko. Sebab asli na toriko mah hese tetep abi belut pege itu mah biar pada mau aja. Hendak makelah kartu nama ngan sayangna jelema nu boga kartu nama sudah mengakui bahwanya nah bertoriko kan ya setah kan bos gitu dibahas dah ku kiai ti Jawa pernah datang ka kula wallahu alam urusan Nabi Lutfi teh mah sebab ayana di zaman Nabi Lutfi ayalah kartu nama ujung-ujungna nu boga kartu nama toriko tetap dagang limbah tetap korupsi untuk menjaga hal-hal eta kan batak diamankan toriko baheula waktu muktamar tertutup rapih toriko aya kitu rahasia ulanya pernah mewakili sekali eta koski luar biasa di zaman Gus Dur mantak toriko sangat berharisma telok nyarita-nyaritakeun toriko Gus Dur mah biasa baik ngan pelaksanaanana percis ahli toriko. Nanti ketikanya disebutkan mungkin Gus Dur itu wali, enggak saya bukan wali, ceknya cuman menyerupai wali. Bisa wae tak Gus Dur di televisi ya, Gus Dur kamu mungkin wali, siapa bilang saya wali, cuman menyerupai wali ceknya. Bisa Gus Dur. Tapi terus banyak nama-nama ditanya ngahelak mun lain makomna kecuali keplek kurang duaan atau baris karang eueuh nu make kartu aya nu kartu nama mah Mesir Turki eta toriko modern nu ayeuna teu salah abeh daraek zikir nyana tanggung jawab asli da mah tetep hese ngibeukeun carita in kito hadis tetap orang kudu ngaji mustalahat hadis jadi istilah-istilah hadis kudu nyaho aya hadis sahih aya hadis dhaif aya hadis mu'dhal aya hadis mu'an'an aya hadis mu'dhal aya hadis wah ambalaya kitu kene mustalahat tafsir naon nu kurang diaji misalnya Jalalain aya istilah-istilah Jalalain mustalahat tafsir udah ngaji kitab Taisir eta teh pibayani tafsir geus jaho naon nu disebut ayat Makkah naon disebut ayat Madinah sabaraha ayat Makkah sabaraha ayat Madinah sabaraha nu patali jeung hukum sabaraha patali jeung kisah sabaraha macem-macem termasuk waqaf geus kolot mah keburu modar sia hese mah ngaji gua teu kaji tafsir urang kudu tek eta teh mustalahatna heula ka dieu loyogna kos penca gitu ka dieu nangkis deuk bae ngagoler bae aya istilah-istilah lah nah ieu sekedar cerita bahwa ieu in kieu iku hadis iji utawi kang awal masyru'iyatul kharsi fil nakhli wal inab iku den syarakeun naksir ing dalam kurma lan anggur. 2 zakatun nakhli wal inab ba'da istiwaihima tamaran wa zabiban tawi zakat nakhli lan inab iku tetep ing dalam sausana nerima pada diajigen nakhli lan inab tamaran tawadadi istiwa dari tamaran ing tamar wa zabiban lan zabib rawil hadis Itab bin Asid
mukabbaran macana halekang den mukabbarkeun bi fatil hamzati asid. Jadi lah yang mukabbar aya musogor nu used. Ieu mah asid ngaranna mukabbar. Itu Attab atau Itab bin Asid ieu teh Asid ibni Abil Aish ibni Umayyah ibni Abdus Syams an-Nawawi Abu Abdurrahman kunyaki Abu Rahman kitu aslama namanya sami Itab yaumal fatih dalam dina putu Mekah Wastamalahun Nabi lan anda diakeun amil ing Itab sabab kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Makkah ta ing atas Mekah yauma khuruji ila Hunain dalam dina metune ya kangjeng Nabi maring perang Hunain. Ketika perang Hunain kangjeng Nabi berangkat ke Hunain nunggeus ka Mekah nyaho Hunain. Tapi kuari mah teu nyaho. Di zaman kula tahadus bini mah tahun 90 ka Hunain eureun dongeng heula di Hunain arit naik kurang terus ke gunung ka ditu Masjid Sidina Ali dan lengkap kami. 96 Hunain geus aya rata. Kuari urang ngan dibawa di bus doang. Cek supir bus, "Hadza Hunain." Geus teh jauh kalar kidul. Eueuh, jadi urut perang Hunain teh baheula aya keneh. Kuari rata. Terus mesin kaluhur geus eueuh. Eueuh beungeus sabakat jadi taman ayeuna. Hunain malah kuari mah tamanan, kuari mah rata we geus rata. Orang menyaritakan ke supir ke Van Hunain ya driver ladri segala madri Hunain itu nyaho kulagi segala teh cek puncak kurang mau kulagi supir angkot ya sebenarnya supir tembak teh jauh supirnya orang Mesir orang Turki jangan lagi teh jauh Hunain mana ya ketika kangnya perang Hunain anu dibere mandat di Mekah adalah Itab bin Asid, masya Allah. Saat itu walahu isruna sanatan dan ikut tetap kadang Itab utai 20 tahun umur kakak 20 tahun. Geus diberi mandat untuk menjadi amil pengurus khalifah di Mekah umur 20 tahun. Ya Allah. Wa agarrahu Abu Bakr alaiha. Lan tepihu Itab sa Abu Bakar alaiha ing atas Mekah. Falam yazal ila an mata yauma mata Abu Bakr. Maka daging sirgin si Itab teu kamaringan teu mati Itab dalam dina mati Abu Bakar terus ketentuan kangjeng Nabi jadi amil dilanjut ku sina Abu Bakar Siddiq tepikeun ka maot sina Abu Bakar Siddiq terus dia menjabat wara'an wa aqalan ngariwatkeun an saking Itab safa Atha ibnu Abi Rabah wa Sa'id bin Abi Aqrab boga muridnya Atha bin Abi Rabah Sa'id bin Abi Aqrab eta adalah murid Itab bin Asid bisaya riwayat ti anjeunna eta memang muridna rawahu Abu Daud diriwayatkeun lahu ka Itab sapa Abu Daud Tirmidzi wa Nasa'i wa Majah an Amr bin Syuaib wallahu a'lam bissawab ngadeng wallahu alam teh bunga alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Al-ulama warasatul anbiya'i bil ilmi wa yuhibbuhum ahlus samai wa yastaghfir lahumul hitanu fil bihar ila yaumil qiyamah wa qala Allah ta'ala lan nad'u safa Allah ta'ala ing ayat innama yakhshallaha min ibadihi ulama surah Fatir 28 ning pastine wadi ing Allah saking pirang-pirang hamba Allah sapa pirang-pirang kiai salian kiai Golkar lan kiai NU lan kiai Muhammadiyah lan kiai P3 lan kiai PDI lan kiai panjang tuh logot orangnya ulama teh aduh masya Allah awas ya tuh di logotan cabok saya kuai aduh masya Allah udah saya ulama-ulama aja ulama Golkar matusin enggak Allah duh cak ulama Golkar gitu amatnya ngaji emang gitu lah cenah ngomong ngaji dia kajian
pinter-pinter sih ge. Buktinya saya ngaji-ngaji itu pinter. Geus teruskeun cenah tuh haridang ngadengna. Endeup. Ogo. Salatu wassalam. Ngaji teh duaan bae jeung kami berojak lah. Geus cenah mah muatan-muatan cenah paling ngarokok bae, ngopi bae. Eta leuwih kejem muatanana eta mah. Lam yajab kanjing Nabi alaihi salatu wassalam ya ba'atsallahu jab ngucaping lapad ya ba'atsallahu bakal nanyakeun sapa Allah al khalqa ing makhluk khalqa bimana makhluk yaumal qiyamati dalam dina kiamat summa yumayyizu kari-kari misalkeun ya Allah al ulama ing ulama Yaqulullahu ta'ala maka ngadau sapa Allah ta'ala ya ma'syaral ulama perkumpulan kiai inni lam adha ilmi fikum illa li'ilmi bikum insatuhu ingsun iku orang nela ingsun ing ilmu ingsun dalam sira kabeh angin karena waruh ingsun bikum kalawan sirakabeh walam adahu fikum li'azibakum lan orang nelaing ingsun ing ilmi dalam sirakabeh drapun yang tanyiksa ingsun ing sirakabeh intaliku ilal jannati maka lahum aku sirakabeh maring surga faqad ghafartu lakum maka teman-teman wis ngahampura ingsun lakum kadue sirakabeh insyaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin utai jenis puji ku tangtu kadi Allah kang mangeranan alam kabeh ala kulli hal ingat saban tinggal alladzi ja'ala darajatihi hifdha tangan dadakeun ya Allah ing sakehe pangkat ing raraksaan lil abidina kadung kang ibadah kabeh al-qurbati lil arifin lan sakehe parat maring Allah kade wong kang ma'rifat kabeh wa kana ngalanjutkeun luhurna ilmu ternyata setiap jelema diberi ilmu ku Allah sebab ilmu teh titipan Allah disebut nage nurun cahaya wa nurullahi la yuhda li'asi cahaya Allah ilmu Allah moal dibikeun ka jelema tukang nonton TV tukang main SMS tukang jaipongan korupsi moal anu limit bersih lempeng hatena ka Allah dibere ilmu laduni kok urang lamun nyaritakeun ilmu dina kitab ieu lain sambarang ilmu ieu mandek nyaritakeun rahasia di jero rahasia rahasia ning rahasia berarti ieu mah cahaya Allah Allahu nurus samawati wal ard masalun nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyu yuqadu min syajarati mubarakatin zaitunatil la syarqiyyati wala gharbiyah. Can kanyawan geus gede gue. Haramat. Naon wallahu alam. Jadi ilmu makrifat. Urang lamun nyaritakeun tentang ilmu dina ilmu bilagah berarti ilmu ma'ani bade bayar. Urang nyaritakeun ilmu dina ilmu mantik moal kaluar tina tarif jeung dalil. Urang nyaritakeun ilmu dina ilmu fikih ilmu syariat.
urang nyaritakeun tentang ilmu dina tafsir mustalahat tafsir nu patali jeung makna-makna kalamullah. Urang nyaritakeun ilmu dina ilmu kalam nyaritakeun wajib di Allah, mustahil di Allah, jaiz di Allah. Nyaritakeun wajib di Kangjeng, mustahil di Kangjeng, jaiz di Kangjeng. Urang nyaritakeun ilmu dina kitab ieu ilmu ma'rifatullah. Oh, lain ilmu partai. Mantak di ditu tadi saral ulama khawasa ibadillah alladzina tabahum ila ma'alimi dini wa hadahum ilaih wa bizmaziyatil fadli atharahum wa asfahum wa hum warasatul anbiya wa khulafa'uhum wa sadatul mursalin wa urafa'uhum. Jelema nu dibere ilmu katauhidan ka Allah sehingga boga keyakinan caang mata hatena disebut ulama khawas ibadillah. Nyaeta jelema nu dipilih ku Allah pikeun tetengger agama. Mun para khawas agama tetenggeran, boro-boro agama kuburan tetenggeran sejarah ada orang mana ieu kuburan mantak kudu eta tetenggeran santri kudu make tetengger kopiah jeung samping eta tetengger santri. Bupati kudu make tetengger kenong di dieu tetengger bupati eta aya tetenggeran kabeh ge atuh. Habib kudu aya tetenggeran cenah naon tetenggerna Habib yang mulus 2M wali aya tetenggeran moal kaliru alladzina tabahum ila ma'alimi dini tetengger agama. Pokoknya kajian kok bagi moal kaliru dibanting-banting ge wali mah diaromongkeun ge tetep bae. Wali Allah mah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Diaromongkeun, dicaci, dimaki. Atuh terus bae sebab cuma tetengger. Tajongan gara tetenggal kuburan. Ih, sia najongan aing sakira teh moal bisa zarah sia. Tetengger. Wa hadahum ilai Allah nuduhkeun ka makhluk ka allazina dituduhkeun ka ku Allah nyana dikallahkeun. Emang ku Allah. Janang Allah didiamal ku Allah, diurus ku Allah, dikallahkeun ku Allah. Mantak nya nama lamun salat balik di ka syariat teungeunah geus biasa di dinya ngeunaheun amat ketika eueuh nu eta balik ka syariat puyeng lain ieu salat maing mah sebenarnya mah Allah kan keur ngahijab mungkin karena omongan, karena egona, karena kadaharan, karena pakaian dia eta mah sensitif piceun nyana kelabakan ieu kemana nu ngeuna teh kemana balik di ka syariat mah jadi bae ngan teu ngeunah kudu istighfar heula lamun can istiqomah mantak al istiqomah khairun min alfi karamah eta teh nerapkeun al istiqomah khairun min alfi karamah teh istiqomah dina maqam lain istiqomah ngadahar uduk. Al istiqomah khairun min alfi karamah budak istiqomah ngadahar uduk aya poe minggu leuwih bagus dibatan 1000 karamah goblok beureun. Istiqomah urang bancan aya istiqomah urang aya salat duhur awal waktu qobliyah ba'diyah isuk salat duha berarti istiqomah urang encan makom cek dina kitab ieu bagus ngan can boga rasa pantam ieu mah pan wahadahum ilai wa bimaziyatil fadli azrahum aswahum saha ku maziyah ku kalunggu kaunggulan fadl Allah dipilih ku Allah, diselir ku Allah, jadilah warasatul anbiya, jadilah khulafa'u, jadilah sadatul mursalin, jadilah ngurafa'u. Nah, ialah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Tipena beda-beda wali-wali Allah. Nah, ya innama yakhshallaha min ibadihil ulama.
lian cek ahli ma'animah wa adawatul qasi illa innama atfun wa ta'kidun kama taqaddama innama tiada taukid aya lian pasti yakin sararieun ka Allah mati hambana adalah ulama salian ulama moal boga kasieun ka Allah. Jadi berarti nu boga kasieun ka Allah mah maksusun wa maksurun bil ulama khusus ka ulama. Cenah aya di ditu ulama tapi teu sieun ka Allah lain ulamna tama ulamna. Ulama mah sieun ka Allah mantak lain sambarang ulama. Jagening ulama di urang aya teu sieun ka Allah. Buktina proposal jalan terus. Buktina jangan bohong jalan terus di dunia jalan terus lain ulama aja ulama masieun ka Allah ana sieun ka Allah sieun karena bebendu Allah ana sieun bebendu ka Allah hati-hati waro ngaranna di urang loba ulama teu sieun ka Allah lain ulama eta ulama ahli makrifat wali Allah jadi nu sieun ka Allah kecuali ulama salian ulama moal sieun ka Allah cenah camat sieun ka Allah bohong cenah bupati ge sieun ka Allah odol serok cenah gubernur sieun ka Allah tai anjing cenah presiden sieun ka Allah di mana horeng ugu kiai modern ge teh sieun ka Allah yo kiai modern mau kiai salap ge sarua kiai salap ge teh sieun ka Allah komo sia atuh saha nu sieun ka Allah ieu teh nyaho ieu mah nu sieun mah geus ka Allah urang mah bangpak kabeh geus lah bolon kabeh besi pajar wilah-wilah urang mah tolol goblok bolon atuh nu mana nu sieun ka Allah nu mana teu nyaho urang ge teu nyaho nu sieun ka Allah mah sok ceurik bae kabar ya kiai ceurik bae kunaon ceurik bae proposal teu datang eta ceurik cik Tuan Abdul Qadir dina hakikat daya nyambung omong sarua jeung Imam Ghazali pang goblok na jelema sarua ya para wali mah mun kula disimpulkeun we mah begitu ditingalian dina kitab nakur disundakeun ya dengekeun ku dengkul sia ieu mah coba dengekeun make curiga dengkul bae lah pang goblok na jelema pang tolol na jelema pang bohon na jelema leungit umur teh ceurik tapi lamun leungit dunia ceurik bohon kan urang kabehan ayo coba umur sabaraha sia 60 pernah sia ceurik bahwa umur sia beak henteu umur sia sabaraha kuari 50 pernah sia teh leungit umur ceurik henteu eta teh kapan mutiara leungit umur urang teh makin hari makin pernah ceurik henteu ai kamari ceurik leungit sapeda leungit motor deureun sapeda jeung motor HP leungit ceurik kiai deui goblok kiai leungit HP ceurik kadukun deui eta kiai mana mah dibajakeun ku aing ja Habib ge ceurik urang lamun kos kitu pan karasa tah karasa kana jajantung heueuh nya tuh sundakeun bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir sundakeun bahasa Imam Ghazali sundakeun bahasa Imam Abu Hasan Asy-Syadzili sundakeun para wali-wali Allah cak nyana tolol goblok jelema leungit umur teh ceurik leungit dunia ceurik urang aya nu teh ceurik hiji doang kunaon pamajikan bae teh ceurik tuh kan emang belon sarua leungit dunia ceurik tapi leungit umur teh ceurik eta teh termasuk jumlah teh lain wali Allah aduh jadi wali berat urang mah dunia tuh leungit ceurik urang boro-boro leungit sepeda leungit motor leungit mobil leungit HP boro-boro ieu mah ya Haji Pudoli ya Ki Pudoli ceramah tadi bere amplop ceurik Haji Pendi mamaca tadi bere berkat ceurik nya ceurik sedih heuga kunaon cenah anak 12 incu 12 kunaon make ceurik boroeun tolol teh coba eta teh goblok eta kos kitu eta
tapi cak aja pendok ya osok terus siapa kain bae sih dasarnya siapa emang ekstrim udah fokus karena itu tah motif cerik nggak ada motif cerik pernah orang yang cerikan mutiara langit umur tapi dunia orang temenang cerik cukup cek Tuhan si Abdul Qadir jang barometer bahwa orang jauh ke Allah cukup eta cukup cek Abu Hasan As-Sazili takos kitu bae cukup jauhna urang ka Allah cukup cek Imam Kushairi urang teh kos kitu bae bahwa urang jauh ka Allah cukup geus ulah hese-hese ja innama yakhshallaha min ibadihil ulama nusir ka Allah mah ulama ahli ma'rifat aduh cenah ieu urang ulah ngaji kitab ieu sanunita ngaji ieu atuh cenah kiai kudu ngaji eta jatuh aing mah aing bae sorangan geus cenah aing moal ngaji lulus kitu ngaji da bodoh lain mah cenah ngaji tapi di ditu handapeun tanggal buat terus malipit burung iya supaya nya rahasia hate aja hoan geura-geura urang ngaji mau izo ngaji ihya ngaji hikam jang urang ulah kabatur engke kanyahoan kasalahan-kasalahan urang abe urang bisa babalik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ketika orangnya wajah iya aing orang can pernah sieun ka Allah jauh berarti aing ka Allah istighfar lain aju jang kabatur goblok tuh sia caki uji geus mah lain kiai ai kabatur bisa ai sorangan teh istighfar tolol deui ieu mah keur ngaji doang ieu mah nyaperti-nyapertikeun padahal mah jang urang oh berarti aing goblok ge aing tolol ya berarti ilmu dibere ku Allah tapi aing teu sieun ka Allah berani jasa aing leungit umur mah teu pernah ceurik tapi leungit berkat mah aing ceurik nyolateun bae nyolateun tah panca Kangjeng Nabi lamun urang nyalateun teu ngiringkeun ka kuburan eta teh dibere sagede gunung Uhud masyaallah ganjaranna pohara lamun urang nyalateun kemudian ngiringkeun ka kuburan dibere 2 gunung Uhud ganjaranna boleh mah pohara kan aju urang teu nyalateun teh ceuri leungit ganjaran ieu sabenerna mah masyaallah pohara jasa ganjaran mun urang nyalateun aju ka kuburan mah 2 gunung Uhud kahadean urang darajat urang teh ceuri tapi urang ketika urang nyalateun teu dibere sholawat ceuri Habib eta kos kitu eta kos kitu aduh oh Haji Pendi mah kaliwat balik deui nya kadinya balik deui maksudnya tadi teh can kabere maksudnya ieu aing can kabere sareng kitu kan tolol masyaallah sakalina henteu ja itu pajar geus mere bae bebeja ka tukang ampura mana panitiana can kabagi gitu ieu bebeja deui kan eta pelon nyalateun teu kabagi sholawat da cerik tapi teu nyalateun teu kabayang ganjaranana urang masyaallah berarti kan urang imam lain keur carita nana jauh keneh berarti urang ka Allah jang sadar oh jaheuh horega masyaallah toh urang lamun bisnis tinggalan ku batur cerik tapi penting teu tahajud teh cerik eta kan penting tadi teh moal kabangide jeung urang sanajan aya penting hareup nu tadi mah kapan ditilep geus ku Allah eta teh bakal dibuka ke di akhirat film eta teh timimiti urang balik malam eta mana nu aya salatan mana nu aya jaipongan mana nu jogedan mana nu orkesan mana lolobana urang mah joget mah lulu pernah ditobatan pernah dicerikan teu tahajud teu pernah urang mah tapi lamun isuk tinggalin urang teh bisnis ceri jauh keneh berarti urang jeung Allah sebab kesieun ka Allah innama yakhshallaha min ibadihil ulama ieu ji teu ka aku mah ku bupati laporkeun atuh ja aing ge umatna daftarkeun atuh coba Ki Pudoli ka ditu Habib Rozak coba jajanan masuk untang lantung di ditu bae mah aing daftarkeun atuh coba wayahna saminggu sakali apa sebulan sakali benta daftarnya na teu kudu daftar ka Allah bae
ke Allah baik geus pokona mah urang digawe ka Allah anu bakal mayar ka urang sieunkeun diri urang ka Allah innama yakhshallaha min ibadihi hanya ulama nu sieun ka Allah dipaksakeun ge jelema nu teu ngaji ti tasieun ka Allah moal bisa jelema nu teu masantren ti tasieun ka Allah moal bisa bae kajen gugu mah moal bisa emang sieun ka Allah kumaha moal bisa cak kirang nu masantren ge ti tasieun ka Allah hese lain hese hese atuh komo nu teu masantren jadina Al-Qur'an ieu mah innama yakhshallaha min ibadil ulama deui nu sieun ka Allah kecuali ulama teh dibere ilmu Allah yakni ilmu marifat memehna masantren heula atuh komo nu jadi guru SD asab jadi guru asam-up nu jadi guru moal sieun ka Allah salat ngan teu sieun ka Allah waktu korupsi mah korupsi bae tanda teu sieun ka Allah cenah ieu mah PNS teu sieuneun ka Allah cenah salat urusan salat jeung sieun lain deui salat bae teh mah ngagawean syariat tah mah kos kitu mah ku ieu ku itu bagus ieu mah keur carita nu sieun lain berarti teu bagus lain terus siapa sok salah bae goblok ieu berarti cenah ieu salah bae lain ieu mah deuk ka jero nyulusut jadi aing hese ngomongkeunana ieu mah sebab sia mah TK di Pagahan Universitas jadi hese ieu kudu dibukaan hiji-hiji mimiti buka bajuna buka tuh sia maju seri bae pan abe nonggerak kitu kabeh nah ngan di orang lalaunan tabaruk bae sugan urang bisa nyayan gitu kan maksudna jen teuing lah kana kukumaha nu penting urang hayang deket jeung Allah sanunya ya Allah membabarieun deuk mere maka urang bari orang set diberesin ka Allah ngageter-geter beda sieun ka Allah mah lain deui nu sieun ka Allah sieun tinggalin dunia sieun tinggalin jabatan sieun tinggalin keagungan lain kadeleuna lain deui sangat lain kanyahoan teu nu bisa sieun ka Allah ti hamba Allah kecuali ulama jak Quran teh Quran teh kalamullah berarti salian ulama moal aya ka sieun kitu wae sese ulah sese Masya Allah haju kieu deui nu Inggris namanya jeung nu resep Inggris tapi resep Kangjeng Nabi yab'atsullahul khalqa yaumal qiyamah Allah bakal ngahudangkeun ka seluruh makhluk kok dina poe kiamat imimiti Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baas ngaranna udang ti kubur giring ke masyarakat summa yumayyizul ulama tuluy Allah misahkeun ka ulama Allah berfirman fayaqulullahu ta'ala cek Gusti Allah ya masyarul ulama golongan ulama misah ulang hiji jeung hansip ulang hiji jeung Wandra jeung calo ulah woi ulama ulang hiji jeung PNS jeung bupati jeung gubernur ulah bisa tarik ku jaki kudoli ka dieu sia mah pentikeun ieu bareng bibrojak ka dieu bibrojak pan sering ke pendopo baturin dong saya bibrojak ka tarik ku jaki summa yumayyizul ulama Allah misahkeun ulama cek Allah ya masyarul ulama hei golongan ulama dengikeun ku anjeun misah dipisahkeun ieu kafir ieu musyrik ieu munafik ieu golongan maksiat ieu PNS guru kabeh boga bendera masing-masing wasiqal ladzina taqau ila jannati zumara digiring siqal ladzina taqau jelema anu takwa ka Allah ila jannati ka surga zumara teh golongan-golongan make bendera-bendera bendera ka hiji bendera kedua bendera katilu bendera kaopat nah ieu bendera ulama dipimpin ku saha Zaid bin Harithah pemimpin ulama jaga di akhirat selain daripada Sayyidina Utsman Zaid bin Harithah Masya Allah
dibere mandat Zaid bin Harisah tah cek Kangjeng Nabi aya naon Gusti Rasul ya bendera kibarkeun seluruh ulama bawa ke sorga di bawah bendera anjeun hampura Gusti izin ulah izin mandat ti kaula wow buka ku Zaid bin al ulama warasatul anbiya menuju surga Allah kecuali ulama Golkar aya di dieu atuh sanana aduh sedih aduh sial cek ulama Golkar atau emang siapa sial nah bajar bebeneran bebeneran maksudnya emang benar gitu aduh ya Allah cek Gusti Allah inni lam adha ilmi fikum illa li ilmi bikum kabeh ku kabehan kejaga di akhirat firman Allah ieu saenyana kaula teu nendengkeun ilmu kaula ka anjeun teu mere ilmu kaula ka anjeun teu nitipkeun ilmu kaula ka anjeun karena kaula nyaho ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai pewaris para nabi sebagai anjeun teh sebagai khalifah anjeun teh dititipan ilmu kita ngembangkeun jeung neruskeun para rasul jeung para nabi teh semata-mata kaula nitipkeun ilmu ka anjeun kecuali kaula geus nyaho bahwa anjeun teh bakal ngembangkeun ilmu sesuai jeung rasul-rasul anjeun masyaallah walam adahu fikum li'azibakum jeung teu nendengkeun kaula kana ilmu kaula ka anjeun nu dimaksud diksiksa semata-mata kaula nenden ilmu ka anjeun maneh deuk disiksa berarti deuk disalametkeun nu mantak dibere ilmu deuk disalametkeun sebab jelema anu deuk disiksa mah teu dibere ilmu atawa ilmuna disalahgunakeun geus kuari mah intaliqu ila jannati segera berangkat ke surga waqad ghafartu lakum kaula geus ngahampura ka manehna kabeh berangkat surga di bawah bendera di bawah panji Zaid bin Harisah siqal ladzina taqaw ila jannati zumar hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin hai Habib Razak masuk masyaallah begitu datang kadinya lihat dulu suratnya wah ini sering ke pendopo minggir Habib Razak terjadi di surga cek malaikat Ridwan cari jaki sono lu aduh cek Habib Razak saya udah tobat katanya uangnya juga nggak dimakan cuma dibagiin ke ayam doang ayamnya dijual wah begitu teliti bener uangnya nggak dimakan oh digerakin Razak sini lu sini masuk dah surga masuk tapi belakangan ya aduh ya Allah ya orang bari lalagan ke beneran kan udah pacar lalagan ya Allah Masya Allah orang inggris tepan kelamun orang kita ke surga makanya diteliti heula pan boro-boro di akhirat atuh urang di Mekah bae ge di Mekah diji dah saja tapi pisah diteliti heula pisah besi garong besi penjahat besi bajingan lantaran ieu kan deuk ibadah besi ngarusak ke ahli-ahli ibadah engke teh tenang ibadah teh pan mentak diteliti di berbagai bandara kuari hayang ikut campur sebab ieu internasional teh bisa tuh urang teh setuju lantaran ieu kan deuk nenangkeun hamba Allah deuk ibadah kumaha lamun ikut campur nu sejen urusan keuntungan malah teu sapira keuntungan tetapi ieu neko-nekona mun Irak milu Iran milu Turki milu sanu nyaopan nyana mancan jelas Indonesia misalnya milu urang tetep teu satuju kula paling teu satuju geus bae Raja Salman geus bae ente bae geus ulah dipilukeun nu sejen sabab naon man urang teh tentrem pengurusan penyusupan suah kitu rapihna ge baheula senjata rarasup komo lamun dipilukeun kapan penelitian pisana Habib Razak penjahat masuk coba mau pepeltokan panjana ka ditu
cilaka orang jadi tetentrem guys Arab baik guys urusan nyana meraih keuntungan dan lain sebagainya atuh tama urusan nyana atuh menentem semata-mata Allah nenen baitullah didinya lamun lain jang keuntungan nyana keun bae atuh ieu beuki mah tinggal gitu bae tapi orang aman asup ka ditu ngeunaheun tapi lamun ilu negara-negara lain orang kan khawatir aya naon gitu ngaranna penelitian anak orang Irak ku Irak orang Iran ku Iran Indonesia ku Indonesia atuh pan babari nyusupna ka ditu embung orang ulah tetep bae urang na urang Arab bae ieu keur carita Mekah urang asup ka Irak bisa di ditu dipersulit datang ka ditahan 8 jam penelitian pisah nama besi teu akur atuh komo dekat surga rozak teliti berapa tahun lu hidup cakap dulu berapa gue juga kagak tahu coba teliti kawin berapa kali kawin teliti lah Masya Allah karim ya masyarakat ulama ini lama ilmi ngunahin indah nikmat tapi khawatir besihanas orang ulama tapi ternyata orang di exit di embargo orang tuh menang asup ka surga orenganan ieu mah ulama ahli Allah subhanahu wa ta'ala hijikeun jeung nu tadi yakni ulama nu sieun ka Allah anu tadi intaliku ilal jannati faqad ghafartu lakum geura berangkat maneh ka surga kula geus ngahampura ka aranjeun kabeh ulama nu sieun ka Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam.